Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sanghyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Mitra supados ulah nyongcai kana waktos hanca nu katunda waktos dinten kamari teh upami teu lepat mah urang wangsulan deui sakediknya mitra. Atuh urang tipali dieu we heula nya mitranya neraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Nyangakeun mitra. Aki yang saha di dieu atuh jiga tigiseun geuning mani eueuh batur atuh. Bantu balik oge aki mah sorangan. Di maneh geus maot. Pantes we diisin oge ge. Sebab incu jara rauh anak araranggang. Pamajikan geus teu aya. Temal Aki Kasam bari cekes ngahulungkeun paneker. Terus nyeungeut padudan peledug haseupna mulek ka luhur. Kaameu bau bako. Kumaha mun pindah ka lemur dungus atuh Ki. Malaur uing jeung emak eueuh batur atuh. Ieu mah gede lalega tara katincak kabeh atuh. Indung maneh oge kungsi ngomong kitu ke Aki teh. Wah, tapi Aki teh lain nampi pangasih. Lain teu hayang ngariung. Ngan betah keneh di dieu. Sarta lebar mun kudu ditinggalkeun mah. Jeung deui ya. Nek naon ka lemur dungus. Di dieu ge lalega. Ongkoh lebar ku tetangkalan meunang miara di lalemut. Geura ilikan ku maneh lil. Tangkal bubuahan rupa-rupa. Gedang, cau, jengkol, jeruk. Malah tangkal cecenet ge aya di imah Aki mah. Bila ku maneh teu betah. Teu kurang naon-naon di Aki mah. Malah mah cara kadahar. Aki Kasam bangun reus. Dajengnya anak sabudeureun imah teh hieum ku tetangkalan anu mangpaat. Nya kitu teh mah Ki. Tapi nya kajeun adi betah keneh di dieu mah. Ngan namun kira-kira geus deukeut ka maot mah pindah wae ka lemur dungus. Ngara aya anu miara atuh. Aya. Nah, make jeung mikiran nu kitu. Kumaha behna we hirup mah. Geus tong sok ka mana wae nyarida teh. Kumaha indung maneh cager. Jalil. Cager pisan atuh Ki. Ngan sok batuk wae ari ti peuting aduh. Wah, jamak da geus kolot. Ari Aki teu gering atuh. Sehat Aki mah. Ngan sok nyeri cangkeng sakali-kalieun. Jamak atuh. Da geus aki-aki atuh. Ulah sok ngarerewe siap si dicabok. Kamari. Lajengnya na Aki mah geus kolot atuh. Nah yang disebut bujangan gitu peda etangan sorangan di imah. Geus kolot mah teu pantes disebut bujangan atuh. Paling ge bajingan. Jalil seuri. Eish. Ari kakolot teh sok ngaheureuh ya nilai mah. Aki mah lain bujangan. Tapi emong disebut bajingan oge da Aki mah bager. Tarau nyungan ka parawan, era geus kolot. Jeung percuma we moal kuat. Aki Kasam bari seuri kitu teh nemongkeun gugusi dahun tunangan kari dua siki. Aki resep keneh ka parawan atuh. Ari si Sujang. Ya puguh we resep atuh. Kolot sode umur. Dari kayang jeung cita-cita mah moal beda jeung nu ngora. Pancek bare basa ge ari umur tunggang gunung. Angen-angen pecat sawat dah gitu aban.
Kutante kitu atuh Ki. Cik mun Aki kagungan deui garwa. Kuat keneh atuh Ki. Kuat naon? Kuat nanggung. Nya kuat sagala rupa. Nya kuat sagala rupana atuh. Kangaranan rumah tangga sok loba itu yeuna atuh. Ayeuna kuat. Da moal eleh kudu ngora. Main beda saeutik ari kolot mah mabalingesang. Malum geus kolot tanaga beak baretokeun ngora. Ge. Rek nanya Aki teh aya naon ujang teh kitu. Nah datang di piwarang. Atawa niat sorangan nah cunuk di piutus. Atawa maksud sorangan cikerawak caka Aki. Geura pedar. Benyer beaskeun ka Aki. Jalil atohin ditanya kitu teh. Puguh dita tadi ge geus hayang geura ngedalkeun niatna. Tapi nyeh seuri terus ngusap beheungna. Ki. Ari Aki sok aya anu mang nyangukeun atuh. Tara. Nyangu mah ku sorangan we. Nah gitu. Gitu. Mun ngarcai sakusaha atuh. Hayang nginum maneh teh. Rada hayang atuh Ki. Ieu ti koro meni tuhur kieu atuh. Tong hayang disuguhan. Di Aki eueuh sasaha deui. Hayang nginum ajignya ka sorangan ka itu. Mun geus wareg ka dieu deui itu cai mah. Di pawon loba itu. Aki Kasang nunjuk ka pawon. Atuh leos Jalil ka pawon. Teu kuat ku hayang nginum. Barang geus manggih meni ngaleklek 2 batok beak sekaligus. Geus wareg nginum gula giru nyamberkeun deui ka Aki. Geura ngomong. Aya naon nah dicita ku inung maneh? Atawa kahayang sorangan? Kieu sanya nama Ki. Kahiji memang dijurung ku inung atuh di piwarang kuma. Kaduana memang niat sorangan ongkoh. Jadi ieu mah buleud atuh. Niat uing jeung panita mah teh ngahiji atuh. Aki mah we ngadeng gitu teh. Ugo manibag jabat kedatangan incu teh disangka-sangka. Ngan hanjaka. Hanjaka aku mah atuh Ki. Teu ngirim bako-bako ajan. Aki mah. Atuh engke sabar Ki. Ayeuna mah uingna keur oke atuh. Wanyol we eta mah Sujang. Sok geura ngomong. Aya naon sanyana dititah naon ku inung maneh teh Jalil. Uing teh bener incu Aki gitu Ki. Nah kalau nanyakeun. Nah teu percaya ka inung si lain. Lain teu percaya ka inung atuh Ki. Tapi uing teh hayang jentre pisan. Taina uing rek nanya deui ari Aki rek. Namun boga incu dihina batur atuh Ki. Wis. Nyamuangeun nah atuh kumaha ieu teh. Kalau los kana pertanyaan. Juga nu keur cerdas cermat wae lain mah. Aki masuk ka mana wae atuh. Kieu geura Ki. Uing teh geus lila hayang boga pamajikan atuh. Hayang rumah tangga kawas batur atuh. Malah mah oge geus ngomong wae hayang mangku incu cenah. Da mangku minantu mah berat atuh. Nya heueuh, moal nya minantu di bapangku. Hush. Nya kitu cek uing oge. Terus kumaha? Tapi duh Ki. Matak sedih atuh, matak nalangsa, matak nyeri hate. Matak butak atuh. Uing mah mani asa panggorengna nasib teh. Piraku Aki teu milu sedih atuh mun boga incu dihina batur atuh. Kuring teh. Babawa ilunga ina atuh. Jalil lowa-lowe jiga rek ceurik. Nyaritana semudu mareuda.
atuh mani colohok aki kasam ge nu tadina hahahe teh ayeuna mah kerung bari melong ka Jalil. Menang sajongjongan mah jempe jiga nu beak diomongin. Ari Jalil ungsrak ing sideuk jiga nu hayang ceuri. Ki, adik aki sedih atawa henteu atuh? Asa ancan sedih Lil, sabab can nyaho kana kasusah maneh. Kunaon maneh teh atuh? Nah datang ke akibat ungsrak ing sideuk. Jika anu sales mah ubaran atuh. Lain aya ubarna ka itu. Teu perlu teu pilak atuh Ki. Uing mah. Tapi sedih atuh Ki. Sedih pisan atuh. Jalil kalah kabeuki lawa-lawe. Oh. Da kudu puguh sedih teh sedih kunaon. Moalnya aki kudu milu sedih bari jeung teu nyaho naon-naon. Sok-sok ngomong kadinya. Ngolo-olo tong ngogo ah. Sok kadinya. Ki, uing teh geus 30 tahun boga umur atuh. Tapi can ngasaan boga kabogoh hiji-hiji acan. Batur bakarek 15 tahun nek kabogoh geus boga 7 atuh. Nah, uing atuh. Teu sapotong-potong acan atuh. Sedih uing teh Ki. Nalang sapisan mani asa pangsangsarana sadonya atuh. Ulah sok langsung saur kitu. Ralaunyan ngomong deh. Sabab hirup jelema mah rupa-rupa ye. Sedih mah sedih we, ulah sok mamawa kana sadunya. Gak teuing kawas geus nyaho we dunya. Cek bohong atuh Ki. Ulah bari ngabohong. Dunyaan we. Ya heueuh atuh. Kumaha uing teh atuh Ki? Geus hayang kawin atuh. Hayang geura rumah tangga. Dararasaan mah uing teh geus salawa atuh. Umur cukup harta geus nyampak dadeg sampe rupa teu nguyang atuh. Pokona mah teu aya kakurangan. Malah cek emak mah uing teh pangkasepna atuh. Dadah teuing incu aing. Kutan teh kitu nya, bat kudu nyeri hade. Da wewe mah loba. Kali milih rek nu jangkung, rek nu pendek. Hayang nu lenyang, hayang nu lembay, hayang nu kitu, hayang nu kieu, ngabadeg. Loba moal kurang. Tapi nah meni sedih. Atuh geura milih kadinya. Mun geus aya nu kapilih bebeja ka kolot. Terus tanyaan sing dariana bet bodoh ting. Jalil ngahulang ngadenge omongan aki kasam kitu teh. Teu gampang geuning. Sabab geus sababaraha kali milih awewe nu di pikabogoh, nyatana kalah namahan ka nyeri ati. Komo mun ras inget ka Nyi Ijot anu terang-terangan moyok nyebutna ge si cakung we ka Jalil teh. Sedih meni asa digerihan ku hinis. Ali hidup geus kungsi nganyang kamojang. Nya minang atuh Ki. Nah atuh make sedih. Nacan aya anu kapilih. Lain kitu atuh Ki. Uing teh apes wae. Ari kabogoh loba tapi nu bogoheun eueuh. Bogoh ge matak sedih atuh. Pokona mah apes. Apes kabina-bina atuh. Nyakumaha. Cik, aduh caritakeun kabeh lalakonya. Jalil ngised diukna memeh ngomong ngarenghap heula mani dari anaker. Kieu Ki. Nu kahiji geulis jangkung leutik boukna galing. Bawa ka cida uing teh. Tapi kaampir-ampiran kaedanan atuh. Da eta we beurang teu ngeunah dahar. Leumpang asa ngalong kewang. Mun nangtung ge asa lalanyum. Mun peuting teu ngeunah sare atuh. Pokona mah bari diuk, bari nangtung, bari nangkarak, bari nangkuban, bari leumpang, bari cicing. Inget bae ka manehna atuh. Meni asa ucang angge dina bulu mata
atuh. Uluh. Nalak tak atuh budak teh meni ucang angin dina bulu mata. Kumaha lamun ti bobot? Bakatku bogoh atuh Ki. Da geulis atuh. Mun ditataan hiji-hiji moal mah saminggu keur nyaritakeunana atuh. Geraya tarangna teh jamen terangan atuh. Irungna kubung-kubungan dami senang daun seureuh. Bulu socana carentik soca cureulek halis senang ngajelera tae. Gadona jiga nog sapotong atuh. Ana leumpang ngalangeor lir macan teunangan atuh. Keupatna mata tibelat, kiceupna mata lalieur, keletna mata kapelet, imutna mata kairut, pokona mah Ki hese neangan anu gorengna atuh. Cek paribasa teh mah diteuteub ti hareup sieup atuh. Disawang kitu Kang lenyang atuh. Ditilik ti gigir lenggik atuh. Ngan hanya kal pisan atuh. Meni loba atuh nya geuning maneh manyarita teh. Naon hanya kal aja Sujang? Ka uing teh nyebutna ge turunan Owa cenah. Gusti, Deuh teuing incu aing. Sadih uing teh Ki. Asa dihina atuh. Asa dicacamba, asa di weh. Atuh. Jalil geus beak ti kecapeun. Bakatku sedih jeung nalangsa. Atuhna ge tinggal. Keluai kenamahan pengalaman Sujang. Hitung-hitung sakola heula. Hitung-hitung sakola heula. Terus kumaha anu kadua? Aki Kasam rada semudareuda ayeuna mah. Kasawang kasedihna nu jadi incu. Hoream nyaritakeunana Ki. Loba teuing ti kasediheun atuh. Matak nyuat-nyuat kana hate pokona mah nasib uing teh teu beda jeung angin haseum anu ngameuan meureudeuy nu lapar ge ngajauhan atuh. Untung teu loba anu nyiduhan oge atuh. Pokona mah kitu we atuh. Loba nu pikeun nyerieun atuh. Atuh. Ye caritakeun. Tapi kamana perjuangan hidup teh? Dina ngudag cita-cita sabab anak laki mah ulah wakareundas harapan. Lamun can usaha satekah pola ulah mopo memeh nanggung, ulah kumeok memeh dipacok. Siknajan matak nyeri ge bejakeun ka aki kumaha we perjuangan hidup teh. Cingan. Jalil rada kagokeun rek ngomong deui teh. Asa loba teuing nu matak nyuat kana hate make aya anu nyebut muning sagala kamanehna teh. Aya nu nyebut cakung, nyebut buta pangsisina jeung sajabana. Tapi kulantaran ditanya ku akina anu rek dipentaan tulung, pok ngomong deui. Kieu atuh Ki. Geus tujuh mojang anu ku uing didatangan atuh. Eta mah terang-terangan ku uing disampeurkeun ka imahna atuh. Rarasaan mah jantan uing teh. Boga jiwa satria lalaki langit lanang jagat tuani ungah ka imahna ngahadap ka kolotna atuh. Tapi teu cukup ku kitu Ki. KBG hasilna pika nyerieun jawabna teh rupa-rupa atuh. Tapi maksudna sarua nampik sapajodogan atuh bari ngahina atuh. Kunyi ijo disebut cakung, kunyi eha disebut muning. Aya nu nyebut buta rautaneun, aya nu nyebut balaya korod, aya nu nyebut teurat ngomongkeunana Ki. Bobo eta mah basa uing ngirim surat. Balasanana teh buat ngirim enteung atuh. Ditah enteung ka uing. Beda goreng patut. Geus Ki. Teu hayang nyaritakeun loba-loba pokona mah pika nyerieun KBG nampi ka uing teh Ki. Kitu atuh. Age Kasam ungut-ungutan. Ayeuna mah kahartieun kitu carana.
Ari Jalil asa ngemplong hatena geus ngabudalkeun isi hatena ka Aki Kasam. Harepan daratang deui sarta asa regreg susuganan menang piturung di Aki Kasam. Nyasar di Aki ge ari kieu mah euy. Nah nasib hidup bet gitu-gitu teuing datara aya nu kitu turunan Aki mah. Goreng sakumaha goreng rupa ge tara tepi ka ditampi ku awewe tara. Matak. Uing mah asa apes pisan atuh Ki. Wish. Ulah wakan nyebut apes keranan. Dan naon-naon ge perlu waktu jeung aya mangsana deui. Acan we meureunkeun ulah rentas pangharepan. Ayeuna Aki rek nanya hayang naon bangna ujang datang ka Aki teh. Sok caritakeun. Jalil mikir heula hatena asa disasaak. Asa sedih jeung nalangsa. Tapi ayeuna datang harepan. Tapi harepanana lain hayang meunangkeun para mojang anu kungsi nampik ka manehna. Bet jorojoy aya pikiran goreng. Nyeh Jalil seuri terus ngomong. Uing geus tumpah atuh. Rek malas ka nyeri ka maranehna. Uing minta jimat anu bisa nyumponan sakabek hayang uing jimat naon wae anu aya di Aki pokona mah uing aya kahayang atuh. Naon kahayang ujang teh? Para mojang nu geus ngahina ka uing rek dialak kabeh nyawana. Hah? Kumaha Jalu? Ai. Kamana wae ngomong teh? Aki Kasam reuasing. Katara beungeutna manikeun panonna geus memolotot. Lah Aki mah kira ku teu ngarti. Kanyeri uing moal leungit. Kana langsaan moal sirna mun kanyeri uing can kabayar hutang uyah. Bayar uyah atuh. Hutang getih bayar getih, hutang nyeri bayar nyawa. Naon salahna atuh? Bongan maranehna geus ngahina ka uing atuh. Hulang Aki Kasam ngahulang miraga meneng. Bingung ngadenge omongan Jalil kitu teh lantaran najannya ge nyaah ka incu. Ari kitu-kitu teuing mah abong. Teu tega ngajurungkeunana ari kudu metakeun jalan kasar mah. Ki, jimat naon anu mati? Ya kawingkeun atuh. Ge. Sabar Sujang, sabar. Ulah getas harupa atuh nya. Ulah kejot borosot. Bisi kaduhung akhirna ieu. Dengekeun. Lalaki mah wajar ditampik oge ulah nyeri hate. Ulah leutik pikir robak keneh kasembetan. Aki ge baheula milih ti pamajikaneun teh tepi ka 40. Geus bunyul hiji kakara hasil. Nyanyi maneh nu geus maot. Ka Aki ge loba nu nampik tapi Aki mah teu nyeri hate tibang panas saeutik. Jeung teu aya niat hayang ngabinasa Aki mah teu. Teu lantaran kitu. Oh mah teh ulah boga pikiran kitu. Keun wae nu ngahina mah. Da urang mah teu bisa ngalusan rupa da rupa jeung wujud mah lain menang hayang urang tapi baparin tinu kawasa. Hai. Cek mah ge kitu. Tapi nu kudu dipapatahan teh lain uing, kuduna batur. Harah teu ngahina ka uing atuh. Da uing mah sadrah tumarima. Keun bae boga rupa goreng oge asal ulah nampa panghinaan. Kudu kawas emak najan rupa uing goreng patut kawas tunggul kaduduk oge. Kasep we nyebutna teh. Kitu atuh kuduna mah. Jalil nyarita nepi ka renghap ranyug. Aki ge kitu Sujang, ujang teh incu Aki. Bang Kasepna. Tong hina ka uing atuh Ki. Uing mah goreng patut atuh. Kan bae disebut goreng patut ku sorangan mah. Da goreng menyebut Kasep kasorangan mah. Geus ulah nguruskeun wae nu kitu atuh. Kumaha jimat teh Ki?
Jalil inget deui kana jimat da keukeuh hayang ngabogaan barang nu sakti. Yeuh Jalu, ulah hayang milambah gitu. Teu hade eta teh mending oge neangan jalan sejen, sangkan laukna herang salah deui. Dia maksud teh sangkan laukna beunang caina herang. Sakitu kahayang aki mah. Ulah rek nyeun kalakuan anu pika nyerieun batur pamali eta teh pamali. Geus cukup sabar uing teh atuh ki. Kudu kumaha deui atuh. Ulah kapalangnya sabar, sabab jalma sabar bakal senang. Geus cukup sabar uing teh atuh ki. Kudu kumaha deui atuh. Ulah kapalangnya sabar, sabab jalma sabar bakal senang. Bohong. Nu sabar mah sok tinggalin, kalah ngagujubar. Mitra, Aki Kasam rada kasedekeun tapi teu aya kabosen. Terus bae mepelingan ka Jalil sangkan bisa ngadalikeun dirina, bisa nyengker hawa nafsu, ngalalempeng tekadna anu salah. Tapi Jalil teh tibareto oge sifatna goreng. Pangaloba anu teu resepeun oge apan laku lampahna teu parok jeung batur. Atuh najan hayo bae di papatahan oge keukeuh we nyekel pamadeganana. Lilana keur Aki Kasam pelingan ka Jalil. Tapi Jalil keukeuh boga niat kitu, keukeuh nu menta, keukeuh nu nyarek. Akhirna Jalil pusing. Set nyebut peso balati tina jeroeun bajuna. Mana oreng geus hayagi ti imah kene. Kebegeut. Aki Kasam ngarenyak beungeutna manis sepa. Jalil, nanaonan maneh teh keur naon peso balati? Ki, ulah mamatahan wae ka uing. Bosan atuh. Pangna uing datang ka dieu teh lain hayang dipapatahan atuh. Tapi hayang ditulungan mun Aki teu nulungan ka uing, hartina Aki teh teu nyaah ka uing. Sarta teu ngaku incu ka uing aduh, ku kituna uing mah teu hayang hirup. Sabab cuma hirup ge ari dihina batur wae mah. Moal maehan Aki moal mergasan ulian. Uing marek neuteuk beuheung sorangan. Ngelih pae we ki. Atuh. Jalil bari nyekel peso balati. Atuh nu teu tinggalin balawargi. Sesekeutna eta peso balati dilempengkeun kana genggerongna. Gebeg Aki Kasam ngarenyak greuwas beungeutna tambah sepa. Leungeunna ngalepar jiga anu lilinieun jung nangtung. Ujang kasep incu Aki. Ulah kitu aya kitu ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tuna peso mah tuna. Lain pibarayeun ya. Lain pibarayeun eta. Paur Aki mah paur. Ulah kitu kasep ulah. Aki Kasam kacidareuwaseunana. Moal atuh. Moal ngagugu kajaba mun Aki rek nurut kana pamenta uing atuh. Sok Aki gerawak sarek dulungan ka uing atawa moal. Lamun moal nulungan ka uing, gara ngali kuburan keur ngaruang bangke uing atuh. Sabab uing teu hayang hirup bari loba nu ngahina atuh. Ulah rusuh Ujang, ulah rusuh. Eta peso jauhkeun heula. Aduh, walaur Aki mah paur. Heeh, jawab heula. Aki torek atuh. Cenah peso beuki antel kana genggerong Jalil, niatna rek maehan maneh. Mun Aki Kasam teu nurut kana pamentan. Ari Aki Kasam berat nenyo kanyataan kitu mah. Sieun katempuhan ku indungna. Heug Ujang heug. Aki rek ngumponan pamenta hidup. Geus ulah kamalinaan eta peso teh deui duh. Paur Aki mah. Paur ingis batan mau sinis, rempan batan mesat ke wangi. Paur mah ngolomoh siret atuh. Atawa sosorodotan dina hinis atuh. Mulai mau koker. Eling tapi masih kena bisa heureuy. Geus. Eta peso ambihkeun. Aki rek nyumponan pamenta uing atuh. Arek. Heug diturut ku Aki. Aduh.
Penghap Jalil teh narik napas jero. Peso balati ditunda deui. Uing daek hirup, asal lagi kudu mere pakarang ka uing atuh. Mere jimat anu mati mun teu kitu rek paeh we uing mah. Babari ieu hayang paeh mah. Loba pijalaneunana atuh. Wis, ulah kitu kasep. Ulah kitu inju aki. Terus tong loba pikiran kan engke ku aki di akalan. Ayeuna mah reureum heula angur. Nah, ai jeung jadi lo menang kareuwas ieu. Ayeuna mah geus tong loba catur. Aduh. Cek Aki Kasam geus teu bisa naon-naon deui. Kapaksa nurut kana kahayang Jalil. Bes peso kajarweun baju dipindingan deui. Buni teu jiga-jiga. Aki Kasam ngadayagdag dina kursi reuwas ku kajadian bieu. Jadi ngahulang jiga anu bingung. Menang sajongjongan mah ditepas teh jempe. Jalil ge teu ngomong deui asa sugema geus bisa ngedalkeun isi hate sarta bisa meruhkeun hate akina. Di luar recet sora manuk dang daunan aroyag katebak ku angin. Hawa seger matak betah jauh tina kaributan jalmarea. Da puguh di lemur leutik anu ngababakan. Panang poe geus tunggang gunung. Panasna teu morere teuing. Aki Kasam inget yen incuna can disuguhan. Ujang aki rek kapawon heula. Urang ngaliwat wayahna aki moal bisa ngahormat ieu. Sabab kaayaan aki teh batan sakieu. Kayaknya aki rek kapawon. Nah Ki, tadi suguhan dahar ge uing mah suka atuh. Asal pamenta uing dicumponan. Wis, teu umum. Ari teu rek puasa mah perlu dahar. Ya bae atuh. Mitra kaum dangu harita keneh Aki Kasam ngaleos kapawon. Sedengkeun Jalil ngadayagdag sorangan ditepas pikiran anak kumalayang kanu lain-lain. Bruh breh pangalaman nu geus kaliwat. Karasa deui nalangsana karasa deui nyerina namahan kuat kana tekadna. Yen manehna kudu mibanda hiji barang nu bisa nyumponan segala rupa kahayang. Awas ya, Jod. Putri, yang sakabe nu geus nyeri ka aing atuh. Daguan awalas aing si Jalil bakal ngayakeun balitungan. Ulah disebutkeun Incu Aki Kasam. Ulah disebut turunan mamaku hormat mun aing teu bisa maras ka nyeri ka maraneh atuh. Cek gerenengna anu pinuh ku pangharepan. Ari Aki Kasam bari mirun seuneu teh mikir deui. Nimang-nimang pilampaheun nah kudu kumaha anu leuwih hade. Kahayang Jalil teh cumponan atawa ulah. Sabab najan Aki Kasam teh keur ngorana memang baragajul. Sarta ngagem rupa-rupa ilmu kadugalan kagagahan jeung ilmu-ilmu aneh sejena. Tetep ari kanu ngarora mah nitah bener nitah bageur. Ulah nincak jangan salah. Tapi papatah jeung pibejang nu datang nati kolot nu goreng lampah hese terapna kanu di papatahan. Di dieu Aki Kasam ngarasa bingung na kudu kumaha. Aduh, sugan jemu aki jadina si Sujang. Hari digugu kahayangna meureun aing ge kabawa dosa. Da geus puguh salah eta teh ari henteu bisa kumaha henteu ing amekna si Urwi. Da mana kitu ge pasti di jurungan ku manehna. Aduh, geus salah ti mimitina. Nya salah we ka dieuna oge ye. Aing kene anu salah. Bingung. Cek garengna Aki Kasam bari ngasun-ngasurusin. Ras inget kana kajadian nu geus lawas kaliwat. Ma Urwi oge nyatana indung Jalil apan kungsi dibere ilmu nu mahiwal. Pelet jeung ilmu sejena ti manehna. Nu matak pantes mun ayeuna Jalil datang ka akina menta ilmu nu sarua. Da kumaha milik jelema mah. Kumaha rek digugu we kahayangna. Hasil jeung henteu mah kumaha behna we. Kitu putusan Aki Kasam.
Mitra kaum dangu gancangna carita berang kaganti ku peuting jangkrik kreang disarada patemalan jeung baturna sakapeung sok kadenge sora bueuk dilaneuh kadenge sora kutuk di balong. Imah Aki Kasam asa cakueum poek merdong da kahieuman ku caringin tapi di jero mah caang dicaangan ku lantera anu ngagateng digantungkeun kana kawat di tengah imah. Jalil diuk sila tutug bari ngadaharan kulub suuk. Aki Kasam ngajemprak sila ipis ergot nginum bangun nikmat. Oh Jalil, naon atuh Ki? sekali deui Aki rek nanya naon nu dipika hayang kumanye. Ki, uing teh hayang boga jimat anu bisa nyumponan sakabeh kahayang atuh. Cek Jalil kop kana batok wadah cair got nginum mani ngaleki. Berat teu sakabeh kahayang bisa kacumponan ku hiji barang. Pamenta maneh ku Aki rek diikhtiaran tapi moal bisa kitu bae sabab teu sakabeh pamenta bisa laksana. Hidup teh kudu ngarti ngan Pangeran nu Maha Kawasa nu bisa nyumponan sakabeh pamenta jelema. Aki Kasam najan ngagem ilmu karitu oge tetep percaya ari kanu Maha Kawasa. Pokona mah usahakeun heula atuh Ki. Arek tapi ulah nyalahkeun ka Aki. Mun hasilna teu nyugemakeun Aki teh nyaah ka maneh Jalil sarta Aki hayang ngabantu ka maneh. Tapi pamenta maneh kumantung kana milik maneh. Ya wae atuh. Temaha Jalil bari regot nginum deui. Engke tengah peuting urang ini. Ka mana atuh Ki? Ka hiji tempat anu rada angang ti dieu. Tapi moal kungsi saparapat jam oge tepi. Homat keh di ditu teh ulah loba omong. Ulah loba tatanya. Aki rek ikhtiar susuganan. Pamenta maneh teh diijabah. Cek Aki Kasam geus gilig pikir rek nyumponan pamenta Jalil. Wae atuh Ki. Nohon atuh mun kitu carana mah. Pikeun ngahonta cita-cita jeung tujuan tangtu uing bakal nurut kana papatah Aki atuh. Temaha Jalil dari anak ker. Syukur ari kitu mah. Mitra kaum dangu kaayaan peuting beuki jempling hawa ge mimiti karasa tiis. Angin nu maloncor kana sela-sela bilik. Di langit mimiti temong bentang ting kariceup ting karetip mapaesan endahna alam. Nya akhirna tepi kana wanci nu dijanjikeun. Aki Kasam jeung Jalil tatan-tatan rek miang. Sanggeus saged bral miang. Aki Kasam leumpang ti heula dituturkeun ku Jalil. Jalan nu diliwatan rada remet ku jujukutan. Jalan satapak anu langka disorang ku jalma. Lantaran ngan Aki Kasam nu apal kadinya teh. Nu sejen mah tara kadinya da eueuh perluna. Bapak cocok aduh Ki. Wayahna mun boga kahayang mah kudu sabar dina sagala rupana Jalil. Ilmu jeung pangabisa moal datang ti langit lamun urangna henteu ikhtiar. Temal Aki Kasam bari terus lempang sakapeung bari nyuai-nyuaikeun areuy nu ngaroyom ka jajalaneun. Ieu teh ka mana terusna atuh Aki? Hayu tuturkeun.
nganu jelas batur mah eueuh nu wani ka dieu teh. Sabab boro-boro peuting beurang oge geuman. Sangat keneh santa loba nu ngageugeuhna. Nyam. Paingan atuh. Jalana ge mani paroe kieu atuh. Mitra Jalil terus ngiclik paneuri lempangna sakapeung dongko sakapeung dengdek bari nyuai-nyuaikeun raramu jalan. Cari cangkas jeung babence reang di sarada. Sakapeung sok aya anu ngakorobas jiga nama careuh kagareuwah atawa meong nu kapargo. Akhirna jog anyog ka hiji tempat gawir batu caneom hieum kapiningan ku tangkal ki hujan. Dina batu loba lukut sawareh mah baseuh bijil cinyusu. Kaayaan di dinya asa jempling mata keueum hieum geuman. Rag Aki Kasam eureun bibirna kunyam-kunyam babacaan mapatkeun jampe pamake. Ari Jalil ala kilik loba tanyakeun ka Akina, tapi inget kana papatahna yen ulah loba omong bisi niatna teu laksana. Jalil ukur ngupat dina jero hatena. Sieun teuing cenah tempat naon ari ieu. Kitu cek garentesna bari nitenan kaayaan di eta tempat. Geus kitu Aki Kasam ngaharewos. Tutulkeun Aki, kade ulah loba omong. Cenah Jalil teu nemalan. Ukur ungeuk lalaunan, bulu punukna muriding jajantung naratug, hawa karasa tiis meni nyecep kana awak. Kalacat Aki Kasam mancat kana batu dituturkeun ku Jalil. Terus seseleket kana sela-sela batu kumareuming kana akar. Palau remun kurang waspada mah matakti soledad terus ragrag. Saenggeus naek kira-kira 2 meter luhurna. Rag Aki Kasam ngaraneg. Jalil ge eureun hiuk aya angin tapi aneh ngan saliwat angin teh. Rai bulu punuk Jalil muriding. Jajantungna mani ratug. Tah, ieu jalannya kade poho. Ulah loba tatangan. Jeung ulah loba tatanya. Tuturkeun we Aki, nyam. Cek Aki Kasam ngelingan deui. Beres atuh Ki. Ya, aya guha. Hayu ka jero. Mitra kaum dangu, Aki Kasam dongko terus asup ka jero guha. Tepati gede guha nama malah mun teu dongko tangtu tarang teh tidagor. Jalil nuturkeun manehna nurut kana papatah Akina. Teu lila oge duanana geus aya di jero guha. Poek barau lukut batuna nu aya di dinya barasih ditincak teh tiis. Tapi Jalil teu wani ngomong da kahayangna hayang laksana. Oh, diuk ujang diuk. Jalil diuk bari jeung rada asa-asa. Lantaran batuna baraseuh. Tapi dah hayang laksana cita-citana. Maksakeun diuk bari jeung gutak-gitek teu daek tetega. Ari Aki Kasam geus merenah diuk mah ngabijilkeun padudan. Cekes ngahurungkeun kayu api terus udud padudan tenang naker. Hasipna mulek di jero guha ka ameuna ku Jalil tapi ka bersin. Terus tau jeung aki-aki deh di tempat anu kieu ngadon. Ododa tuh. Cek gerenengna Jalil. Mitra kaum dangu sing horeng padudan teh gaganti parupuyan. Da terus nama eta padudan teh dituna hareupeunana. Terus dipurulukan menyan peredug haseup menyan teh mulek campur jeung bau haseup bako. Atuh Jalil teh beuki lieureun tepi ka ngaberkes deui bersin.
Gereneng aki kasam teh mapatkeun jampe pamake ngedalkeun eusining ati. Lai atuh bulu Neng Nong Jalil murid Nyagal pisan mitra kabujeng Neng Nong. Dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Dedemit Curug Sanghyang karangan Kireksa didongengkeun deui ku Mang Barno. Insyaallah mitra enjing urang teraskeun. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.